Ampura euy ditinggalkeun di kamari aduh aing mah euy. Aduh. Di dinya mani bengal ti kota mah. Non, Mani bengal. ngajual doma anjir asal luasan titahan mang pan ieu tengah aja ieu teh euy. Basa dunungan teh mani jauh-jauh meuli cenah jang ieu jang panglaki mani ti Sumedang meulina. Lain dek ngajual doma eta mani bengal pedah ti kota. Mani bengal. Naon nya mah kerek dijual sih. We bebe jati ditu dititah. Astagfirullah aing mah euy asa teu kahar ti kade ah mang. Kena ieu di dieu mah kerek dijual non teh. Lain dek ngajual doma ieu mah. Doma mah di mandian. Doma mah di mandian geus 3 minggu teh di mandian. Oh, ieu teh butuh naon cenah dunungan mah kerek dijual. Ah, asa teu percaya aing mah euy, aya dunungan boga pangabutuh mah kerek ngajual doma. Pan ieu teh beunang aja ti ditu meuli jang panglaki. Lain dek dijual di mandian itu tinggal di berem kene da geus 3 minggu, geus 3 minggu teh di mandian ieu teh. Aing jong di memulah 3.000 mah tuh euy. Astagfirullah. Aing mah tong mang tong dijual mani 3.000 mah jang ieu teh geus bogo dunungan nih. Tanta aing teh percaya aing mah ieu teh. Lain dek ngajual doma ulah salah denge, ulah nu salah denge. Dia mah di mandian. Mereka dek dijual non teh teh geus 3 minggu teh di mandian. Aduh aing 3.000 mah lebar mang euy. Aing mah keun sanggup euy 6.000 ge di eta dilakukeun. Pokona mah keun lari ku uing ya dipangjualkeun aing nya mani kajual. Ya geus uing mah sanggup 6.000 keun urang jual we nya aing nitah mah ai 3.000 mah asa ngareunah teh. Ya keun rek dibagi bagi dua hasilna. Lamun mah mun payu 6.000 tah. Urang bisa 3.000 aya siji satengah sewang kabagean. Arek geuneulah aing mah ai 3.000 mah lebar mang lebar 3.000 mah kenapa aku urang didinya teh balik ti kota teh angkuh dinya teh urang ge keban ditinggalkeun ngamandian doma da geus 3 minggu teh di mandian pangabutuh cenah dilebar mang 3.000 dijual mah kenapa ku urang rek dibawa ka laneuh astagfirullah payu lah 6.000 mah ku urang payu 6.000 mah leuwih malahan mah ieu teh da pangabutuh tuh tingali tuh berem kene di mandian geus 3 minggu tuh tingali yeuna nageta lain dek dijual lain ieu mah lebar euy 3.000 mah euy 3.000 mah ieu teh da wani aing mah keun emang ku uing dibawa sugan payu 6.000 leuwih ulah sadeng lain dek dijual di mandian ieu mah di mandian dibersihan tuh masih kene berem tuh tah keun we. Nah, nya butuh naon cenah ieu mah dijual di murah kitu. Keun lah ku urang mun geun di payu 6.000 urang 3.000 sewang. Keun ku urang. Ulah salah denge bisi nepi ka dunungan lain nek ngajual doma uing mah ngamandian cek dunungan teh cenah mandian doma cenah. Geus 3 minggu teh di mandian. Anjing 3.000 aing asa lebar euy. Keun lah ku urang dibawa. Ku urang dibawa dijual. Hei, lain nek dijual, lain nek dijual ieu mah galaba teuing. Aing Meureun dunungan ka urang meureunnan bakal ngamuk. Yey. Anjir aing mah. Gagabah, salah denge hirup teh. Lebar dijual 3.000 mah. Astagfirullahaladzim. Lebar mang. Keun ku urang keun aing nya mah nyieuna nitah dijualkeun ku urang dijualna. Keun bejakeun we ka ditu. Ya lain nek dijual eta mah doma mah. Dibersihan di mandian teh kengke geus 3 minggu teh. Tuh nama itu ke 3.000 kan aku uing 3 daripada dijual 3.000 mah kan aku uing kela rek nelpon heula eta nelpon heula banarna rek heula nya ulah gagabah engke teh datang ka dia banar teh ka urang nyarekan dunungan cenah doma dijual lain dijual di mandian cek dunungan teh cenah mandian doma maneh teh doma geus 3 minggu teh di mandian ngan didinya anger ke 3.000 mal murah aing mah rek nelpon si Asep Kejek aing mah astagfirullahaladzim ya cicing heula ya di teh ulah sok salah denge ieu teh kudu dibersihan kudu dikubah gadenge teh lebar rewah-rewah mah da jeung jauh kene atuh astagfirullah keun rek nepungan eta montong dek dibawa dek dipeutingkeun mama